Ieu di Bandung geus sami kasep. Urang Islam geus ngadenge pengajian. Cenah ari sedekah jariyah teh eta teh hebat. Nya pahalana teh jeung urang teh kudu daek bersihan harta bana supaya anu kadahar ku urang teh bersih. Jadi mun bebeunangan teh kaluarkeun heula infakna. Bisi ngahiji tah. Da aya hak batur teh komo dagang mah 2% setengah teh. Nya di mana urang menang gaji, di mana urang menang duit naon milik urang, sok keluarkeun heula, infakan heula, bersihan heula, bisi ngahiji ka jeung nu urang. Kasaha we? Ari budak eta digawe caritana mah boga gaji. Ari gajihna teh 12.222.000. Nya ageung gaji sakitu ageung. Caritana mah da jumaahan harita teh poe Jumaah hayang ngilu Jumaahan, ngilu we Jumaahan. Ari di masjid biasana sok aya kenceleng, sami di dieu ge sok aya. Keur sila we anak kak ngadaguan khotib beureuna nya gilisir we eta kenceleng teh ngaliwat ka hareupeun eta budak. Abdi bade tumaros gajihna teh 12.222.000. Cik anu diasupkeun kana eta kenceleng naha nu 12 juta, naha nu 200, naha nu 20.000, naha nu 2.000. Sakali deui. Naha nu 12 juta, naha nu 200, naha nu 20, naha nu 2.000. Aslina teh. Walah cenah euy sodaqoh cenah aya kenceleng ngaliwat teh kenceleng ngodok ka manehna teh tina saku pusak-pusak nah hese cenah duh milihan bisi pahili ngodok nu sabaraha nu 2 ieu geuning cenah pintel-pintel nu sabaraha 2.000 blus jadi asupkeun pajukeun we kakenca keur majukeun aya nu Noel aki-aki umur 78 tahun. Alah cep barang direret teh 200.000. Wah teu ka tukang teh langsung ditewak ditawak tilep-tilep plus diasupkeun pajukeun balik ka tukang. Abah hebat calon surga. Abah terang abdi tadi ngalebetan sabaraha cep 2.000. Ari abah gaduh damel bujang cep abah mah biasa we ngasuh incu abah mah geus kolot atuh cep Abah terang gaji abdi sabaraha hidap cep 12.222.000. Abdi mah namanya ngalebetkeun mung 2.000. Abah 200.000 salut abah mah bari ngarangkul eta si abah bari jeung nyurungkeun ari encep eta mah atos encep tadi pas ngodok murag. Nu janten patarosan ridho moal ikhlas moal roboro eta kasih aki bari jeung Malik nah tulin ngomong aki duit urang gitu panan tadi ge bapak teh abah teh bade nyarios cep langsung ditawak dilebetkeun nggak salah aki-aki ieu aki-aki salat carita nama salat Jumaah khusyuk moal carita takbir sujud eta palebah keur eta beres takbir manehna batur maca iftitah kabayang aki-aki bina ting Allahu Akbar aing nu salah mun tatanya heula tadi teh Allahu Akbar aing mah kaning keur nguseup Allahu Akbar. Wah 200 pakai apel keur ngirim ka Bogoh bungaheun Allahu Akbar.
kan baik kurang iya we bebeja KDKM salah ngasupkeun gitu. Wah Allahu Akbar, disebut nu gelo mun ku DKM. Tapi kan bae nya urang cokel ku aing mah dadeet. Tapi lamun kapanggih ditenggeulan aing diduruk beureut. Allahu Akbar. Aki-aki ih aing nikeuleuh ka aki-aki eta nya hayang geura beres salat ku aing deuk disuntrungkeun Allahu Akbar. Bingung kumaha. Assalamualaikum warahmatullah. Mana si aki teh nya? Assalamualaikum warahmatullah. Lah eta geuning perong we buru-buru si aki teh balik. Da sieun batur geus baralik manehna mah ngahuleung eta lebar beureun duit 200.000 eta keur ngahuleung kitu juk delik deuk kudu tidagor tah tarangna tidagor kana tihang masjid maot sapada harita nu janten patarosan naon pangna maot sok lain ameh dongengna tereh tamah